Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official dimana bae ayana wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda di Kandaga Kidagar official YouTube. Ngadongeng deui pamirsa, ngadongeng deui urang ngabuburit sasarengan ngantosan maghribnya, ngantosan buka puasa pemirsa. Disarangan ku dongeng aki dina hiji jejer carios anu judulna Jawara Kapidangdung. Ayeuna nincak bagian anu katilu kumaha lalakon Jawara Kapidangdung teh urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kade ulah hilap anu nembean manco anu nembean ngadangukeun ieu dongengnya ulah asa-asa mangga di subscribe wae. Di toel palebatan loncengna supaya saya notifikasi upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boka grup WA, Instagram, Telegram sareng sajabina deui. Urang keur Jawara Kapidangdungna nya paras teu nyang kolong teuing kana waktos urang amparkeun sama kabuitanana urang ngabuburit sareng pamirsa di Kidagar official. Parsamakna sor moal disuguhan. Da sanes waktos ta urang masih saraumnya mangga kaparayun sadayana prung geus meunang 2 bulana Kusmara nganjrek di Parung Panjang teh. Bah sidik nyaheun pisan, kawan tu teu boga budak lalaki, aya geneng tia budak awewe hiji-hijina ditinggal almarhumah pamajikanana. Kusmara oge soson-soson boh mantuan dagang bako, boh ngalap ilmu ti Bah Sidik. Kusmara teh calaka narikana pelajaran silat nama. Ukur dina waktu ngan 2 bulan teh sirikna kabeh ilmu silat Bah Sidik geus bisa dikawasa. Kari ngalatih sangkan gerakanna tambah luas. Kusmara nyaheun ka Neng Tia, manehna nganggap Neng Tia teh adi bener. Maklum Kusmara teh teu boga adi. Boh ti kolotna atawa ti Bah Dodi nu jadi kolot angkatna. Tapi kanyaahna Kusmara ka Neng Tia teh beda katari mana ku jenisna mah. Neng Tia kalah neundeun hate kadua leutik ka Kusmara. Anu beuki poe beuki nambahan bae kadeudeuhna ka Kusmara teh anu memang boga dadag tagap rupa hade. Wanci haneut moyan di pasar Parung Panjang. Kusmara keur sibuk laladang mantuan Bah Sidik di kios bakona. Keur kitu ngadadak kadenge sada sora awewe ngajerit minta tulung di palataran pasar. Kusmara curing hak sabab asa-asa ka eta sora awewe nu ngajerit teh. Abah, abdi bade ninggal ka payun heula nya bilih aya naon-naon, ceuk Kusmara ka Bah Sidik. Haji gaduh, kade sing hati-hati bisi aya mara bahaya Walon Bah Sidik ngajurungkeun ka Kusmara. Aduh Kusmara gancang lumpat ka hareup pasar barang serog teh aya 2 awewe anu keur dicarkelan ku 3 pamuda, 3 lalaki. Katembona satilona ge geus marabok tuak. Teuing marabok arak. Sabab ngomongna ngacapruk bari rada sasalontodan. Nu mata kreuwas campur bunga pikeun Kusmara, salah sahiji wanoja nu keur dicarkelan teh taya lian. Taya sanes pemirsa. Nyaeta wanoja anu kumanehna dibicam-cam siang kalawan wengi. Taya lian Neng Lia Wiliantini putrana Bah Yusuf Nawawi teh. Ari nu nyekelanana taya lian Satiawan anu basa harita rek ngaguna sika. Kaneng Lia di sisi walungan Cimatuk teh. Ayo, rek ngajadulung ka saha Nyai?
mending ge pasrah ka akang anu kasep yang ngalempereng koning. Rek dibawa ulin ka sorga. Bari nage resep digera ngeunah ku si kakang mau urang ulin ka surga yuk. Cek Satya Awan. Bari ngagusur Neng Lia rek dibawa ka kebon pentasieun pasar. Jalma nu aya di pasar teh aya nu wani nulungan sabab di dinya aya Asep Randeg. Preman pasar Parung Panjang anu pada mika gimir. Katalah Asep Randeg teh sabab tiap ka pasar sok ngadon rundag randeg di kios padagang bari namprakeun leungeun minta duit. Salian teh eta oge teu kaop manggih randah herang sok ngadadak ngarandeg ngadon nganjang. Ari nu hijina anu keur ngagugunyeng baturna Neng Lia ngaranna teh Iwan Betrik. Sok disebut Wan Betrik. Sarua ganasna jeung Asep Randeg pagaweanana tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun anderok, hampang leungeun teu kaop aya nu melong ka manehna langsung main tampiling bae. Wan Betrik oge ngagusur baturna Neng Lia. Nuturkeun Satya Awan. Satukang nanang gandeang Asep Randeg bari nyanyakal perah badog anu ngagaplek dina cangkengna. Karage Satya Awan derek mentasan jalan teu kabireungeun deui ku manehna puhu ceulina aya nu neungeul hiuk cabrot. Udah syah. Satya ngawong bari nungkup cilik katuhuna nu ngadadak ngahieng katorekan bari karasana panas maninya nyautan. Barang Malik jelas nu neungeul manehna teh Kusmara jajaka anu ngagagalkeun niatna basa rek maksa mirusa ka Neng Lia. Sika sebulan kehed sia beneran sia teh. Orang nyampurkeun paneungeul deuleu. Ku aing mah diteteangan teu panggih-panggih kiwari datang sorangan dek sesora kojor. Cek Satya taya kasieun ayeuna mah da puguh boga andalan nyata Asep Randeg jajadugna. Teu kapok anjeun teh. Masih ngalakukeun gawe teu uni bae ka para wanoja, bener-bener kudu diwarah meuran sia ayeuna mah. Cek Kusmara bari ngareret ka Neng Lia anu aya di gigireunana. Hatur nuhun Kang, geuning urang teh tiasa pendak deui. Neng Lia imut ngagelenyu bakat ku bunga. Sabab jajaka kasep beubeureuh hatena teh kiwari aya di gigireunana bari nulungan nyalametkeun kahormatan dirina pikeun kadua kalina. Satya Awan gancang ngawangun jurusna pereup katuhuna ngablesur ngarah kana cukang irung Kusmara. Kusmara ukur ngabalieurkeun sirahna bari tuurna ngangkat ka luhur mapa gado Satya anu nyantong ka hareupeun manehna ngagunakeun jurus heula ngagelaprak hiuk cedak. Gado Satya dicatrok kutuur katuhu Kusmara. Satya ngadang heula ka tukang Kusmara teu micieun kasempetan. Sabab manehna nyaho musuhna lain ukur saurang jadi kudu gancang-gancang lawanna teh dirubuhkeun. Badep katuhuna ngahiuk sebet naker ngagunakeun tenggelan murah kado panglalar tibah sidik. Ngahanca pisan kana dada Satya Awan hiuk. Cabrot. Satya ngawowong tuluy blak bae manehna nangkarak bengkang. Teu usik deui kawasna mah kapiuhan. Wan Betrik anu gede amak kahuda ngamarahna nenjau baturna namru ukur ku sageprakan. Manehna ngalepaskeun panyakelna terus ngagajeng ka hareupeun Kusmara Lukman. Boga bangga bisa geuning sia teh. Tada ye. Jurus dewek ye. Cia hiya. Wan Betrik nyuruntul dua pereupna nyebrut ngawangun caling bagong dina gerakan bagong mabok. Maksudna mah rek ngabudal badilkeun beuteung Kusmara. Kusmara gancang ngacorelat ka belah kencal. Bari sukuna nejeh kana punukna Wan Betrik, tapi Wan Betrik rancingeus sakilat manehna ngagoren ka handap tuluy leungeunna ngaheumat rek ngabajeg cecekolan Kusmara nu karak napak kana taneuh. Kusmara sakilat ngajaul ka tukang nyalametkeun cecekolanana. Ari Wan Betrik terus nyuruntul deui bereupna ting balesur ngahujanan awakna Kusmara. Tapi Kusmara kaburu ngawangun gerakan pucuk awi katebak angin.
awakna gulak-gilak leleokan hese pisan pikeun diragapna. Geus menang salawe jurus Wan Betrik ngabudalkeun pangabisana, tapi ku seumeuna can kabeunangan keneh kalakah kesangna we anu juuh ngoprot masihan baju kampretna. Reg atuh manehna teh eureun napasna ngahega. Sia teh rek gelut ada warek jaibongan sia kurang ajar. Dodo di sia hugar gulak-gilak we teu puguh. Hayo sia gantian sia, tarajang dewek yo. Wan Betrik nafsu geus nyadak tanagana tapi midak amak sabab diulin caikeun ku Kusmara. Bae barayari kayangna kitu mah. Tadah ye, hiya! Tembak Kusmara anu ngadadak ngarubah gerakan anaku jurus saleser tengah poe. Tilu serangan ngaruntuy anu datangna kilatna keur teu bisa disingkahan ku Wan Betrik anu geus leuseuh sabab tanagana beak kakuras. Hiu kiu kiu. Cedak ceduk. Jebrot. Hei, Sareham dada jeung angan Wan Betrik. Katoron ku peureup kenca katuhu Kusmara bari dieusi ku satengah tenaga jerona. Atuh balukarna. Pikeun Wan Betrik kacira hebatna awakna kuat ka muntir muih tuluy nyolontot bro bae manehna namru dina kamalir sisi jalan. Sigana mah terus kapiuhan oge sabab teu bisa hudang deui. Asep Randeg anu tadi nyaksian padungdung anak buahna yang hareupan Kusmara maju 2 lengka rengkenek masang kuda-kuda masekon dina gaya cigalonta. Kejeleng syak Asep Randeg ngahembatkeun peureupeuna anu remel ku Batu Ali. Dius rek meupuh cukang irungna Kusmara. Kusmara mapag ku peureup kencana atuh teu katahan deui 2 peureup diadu hiuk keduk. Kusmara mundur 2 lengkah sabab leungeunna karasa nyeri komo benturana jeung peureup nu remel ku Batu Ali. Ari Asep Randeg ngerepeng sabab leungeunna asa neumrak batu cadas. Barang diilikan nyatana peureupeuna lecet Batu Alina ge ropol bareula. Sia dole sia kalaka ngarusak Batu Ali kokojo aing buangsa teh. Sia teh nyao yen ieu teh Batu Ali pirus teh meunang pamere abah guru aing. Bah kuncen Gunung Salak. Tah nu Batar Sulaiman yang menang ti bagus yo ti jadi hanap. Kurang ajar dah, nu ejo lumut di Kang Dharma ya deh. Di Sapan Ciparai. Kumaha nganyuk deui sia, can lunas aing mayarna ge. Ceuk Asep Randeg. Kulutus beri ngilikan Batu Alina nu geus teu mangrupa. Kalah nataan Batu Ali meunggeus usum Batu Alina ge geus eureun ayeuna mah. Rek tuluykeun moal gelutna ieu teh. Kalah ngarandeg kieu dasar Asep Randeg. Tembak Kusmara kalah ngeyehkeun ka musuhna. Eta-etanya capek kabong bibir teh diwengku sia letah tutulangan sakarep isun. Dibebekeun sia sungut teh ku aing. Yo! Asep Randeg ngacelepungkeun sukuna rek ngarah gadona Kusmara. Orok kaya Kusmara teh cileureun manehna narik suku katuna ka tukang pikeun mundurkeun awakna sangkan tajongan Asep Randeg bisa kagiwarkeun. Hiput plus suku katuh Asep Randeg najong tempat kosong. Kusmara rikat ngawangun jurus geyep nyapit buyur. 2 leungeunna newak pigelang suku Asep Randeg bari dicentok ka tukang akibatna. Pikeun si Asep Randeg awakna leungit kaseimbangan nyolontot ka hareup teu katahan deui ngacedak nubruk tangkal jengjing anu aya di sisi jalan. Peladak. Ayo! Asep Randeg malik tarangna ka tembong buncunur sagede nog soang serepet bae manehna mesat bedaugna tuluy nyebrutna rajang ku jurus turi wajit. Seseukeut bedaug ngagurilap ka tojo ku panon poe. Bedaug lempeng nyuruntul kana dada kencana Kusmara tapi Kusmara tetep tenang.
Sakilat manehna ngangsorkeun sukuna ka belah kenca bari muterkeun awakna ngagunakeun gerakan kincir muih dina leuwih dina ulin Cikalong wetan. Salian di serangan Asep Randeg jadi poos teh Kusmara geus hasil jadi aya di gigireun Asep Randeg. Siku katuhuna ngahiuk rek ngagedor careham Asep Randeg tapi sakali ieu mah Asep Randeg waspada manehna geuwat ngelok bari ngababadkeun bedaugna nyempong ka katuhu pikeun meunggaskeun cangkeng nu jadi lawan. Orokaya Kusmara teh leh cingceung awakna ngagajleng ka luhur. Tuluy nyirorot bari ngawangun jurus lalai nyamber buah nu diarah sirahna Asep Randeg. Asep Randeg surti yen sirahna bakal diancam ku Kusmara. Gancang manehna muterkeun bedaugna ka luhur ngagunakeun jurus kolecer muih. Hiu hut wer. Kusmara ge embung ari leungeunna kudu kutung. Buntung ka sabat bedaug musuh mah. Manehna gancang ngajaul ka tukang ngajauh tina sabatan golok atau bedaugna Asep Randeg tapi Asep Randeg nyusul tepus ku jurus panca pangreca. Salah hiji jurus simpenanana jurus bedaug anu ngarah kana 5 bagian awak musuh sakaligus. Hiu wut 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 wut. Kusmara rada reuas di tarajang kitu teh manehna sateka pola ngawangun jurus kalakai ragrag. Tapi gerakanna leuyeur teuing sabab posisina keur ngajuralit ka tukang atuh bret bae congo bedaug Asep Randeg nurih kana tak-takna. Tak-tak Asep Randeg tak Kusmara pamiarsa tatu sanajan teu pati jero tapi getih mah ngaburia keluar masuhan kampret Kusmara. Geura bapatkeun sia jambe paeh teh geura tungkul kana jukut geura tanggah ka sarapan poe ieu cono kana waktu ninggang kana mangsa maneh bakal itu tugal jangga di pondaran ku kaula. Asep Randeg untuk naker pedah geus bisa natuan tak Kusmara. Tong waka gede hate baraya. Tada heula panarajang kuring ye. Ciat! Hu! Corela. Dina gerakan anu kacida kilatna, Kusmara ngacorelat nyampe ka arah Asep Randeg beureum katuhuna ngadius. Ngalancarkeun tenggelan murah kadu ngabeulah kalapa rek ngabencarkeun sirahna Asep Randeg. Ku hiukna angin anu tarik bari jeung karasa panas ge Asep Randeg geus surti. Yen serangan musuhna teh ngabahayakeun kana jiwana atuh gancang manehna luncat ka tukang bari muterkeun bedaugna dina jurus kincir angin. Kusmara gancang ngarubah gerakanana ayeuna mah awakna ngalayang di luhur ngawangun jurus rawu kelong. Dua leungeunna ngawangun cakar anu ngarah kana beuheung jeung dada nu jadi lawan. Asep Randeg muihkeun deui bedaugna ka luhur ngawangun jurus kolecer muih deui pikeun ngalindungan awakna tina serangan Kusmara. Kurang ajar oge hese pisan ditembus na benteng bedaugna reke pisan. Kudu dibaledog ti jauh sigana ieu mah. Cegeran teh sate Kusmara bari ngajorelat. Manehna ngajauhan Asep Randeg. Kusmara kunyam-kunyam mapatkeun ajianana geus kitu manehna nyorongkeun dua dampal leungeunna ka hareup. Ngagentak ngaluarkeun ajian angin puyuh mindah gunung tutungkusan ti Jagabaya pangleler tinu jadi mamangna. Hiuk wer gelebug. Seor angin puyuh ngadadak datang muih tarik kebul mulek runtah mancaura. Angin muter sebat naker nembragan awakna Asep Randeg. Der kalayang. Jedak gelebug. Awak Asep Randeg teh kaangkat tuluy kabantingkeun ngalayang tuluy nembrag kana tangkal kai murag pisan kana lemah mani tarik pisan tuluy ngusek teh hudang deui. Sigana mah teuing kapaehan teuing tuluy tiwas.
Neng Lia nyirintil gabruk bae nangkep ka Kusmara. Kang, teu naon-naon Kang. Eta geuning tak-tak urang beungkeutnya. Berewek Neng Lia nyoehkeun tungtung bajuna tuluy dipake ngabeungkeut atuh Kusmara. Nyai Neng, iraha urang teh tiasa papanak deui bari salse ngobrol cara kapungkur nuju mapay jalan ka lembur Cikuda. Suara nyarita lalaunan suarana rada harosos, bangunahan ka era. Mangga atuh palai tepang di mana engkang teh. Abdi mah saja ngiringan bae. Walau Neng Lia lalaunan, kumaha upami di sisi situ dago we nya. Kin dinten Ahad payun, kungkang diantosan di ditunya. Waktosna pasisiang bae, Ceuk Kusmara hatena bunga sabab geuning wanoja anu dibika cintana teh ngalayanan ka manehna. Neng Lia ngawalon ku unggeukna. Luk, manehna tungku pipina ka tembong bareubeuh tapi bibirna mah ngawangun imut anu bunga. Sagadapan mah simpe Neng Lia jeung Kusmara ukur pareret-reret dina hate mah mani ngaguliksak hayang ngabedakeun ka sono jeung ka nyaa. Orok aya bibir jeung awak kawas dipatok wajah. Ukur panon anu kongang silih teuteuk. Neng tos siang. Itu awak tos rencangna ngantosan. Neng, hayu uih ah. Bilih abahna dedeupeun. Batur Neng Lia harita nyalukan. Ngajak balik sabab poe teh memang maju ka beurang. Atuh jung bae Neng Lia nangtu. Kang, abdi uih heula nya. Cek Neng Lia amitan ka Kusmara, Kusmara unggeuk. Neng Lia malik tapi pigeulangna dicepeng ku Kusmara. Sernud cenah aya asa aya setrum anu sumarambah kana awak Neng Lia malik ka Kusmara. Naon Kang? Ulah hilap dinten Ahadnya Ceuk Kusmara deui bari imut. Neng Lia males ku imut anu ngaglenyu kareueut naker tuluy unggeuk tanda nganyahkeun. Geus kitu mah. Duanana kapaksa papisah deui sanajan hate mah saeutik ge teu mikeun. Kahayang mah terus paduduaan silih cecapkeun ka sono lalayaran dina sagara cinta. Dina kayan kitu. Torojo saurang awe tengah tuh datang tibeh kuloneun jalan. Di samping jangkung make kabaya beureum, leungeunna ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dedeh eta geus papanggih deui si geulis jeung si Kasep. Aing mah ye ulah pacekal-cekal kitu da ieu teh bulan puasa. Batal ke saumna ye Nyai Kasep Ujang. Mending ieu tah borong tah ibi nyana kolak walu tah aya kolak peuyeum aya cangkaleng aya kolak cau aya surani sok geura tah ieu tah dina boboko mah asinan ieu teh geura raos ieu kanggo tajil kanggo buka. Pamirsa sok atuh jarajan heula ieu ulah ting narepong bari nunutan. Saraumnya saraum sok atuh diborong ieu icalan ibina ieu. Pemirsa sigana teu saum bisarwiti mah nya masih capetang da nya aduh icalana ge kunorojolna bisarwiti pamirsa urang cakapkeun heula teh nya dongengna dugi ka dieu. Lambahan Kusmara Lukman sareng Neng Lia Wiliantini dina lakon Jawara Kapidang Dungcag urang teuneun heula dihaneuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda heula dihan juang siang geusan alaeun pamirsa urang samper deui ke di bagian anu kaopat. Enjing upami teu aya halangan harungannya. Panginten sakitu heula nu kapihatur akhirna amit mungkur heula pamirsa. Mugi-mugi sadayana nya aya dina kawiljengan teu kirang sapapaosna disehatkeun lahir sinareng batinna jembar manahna gampil rezekina. Oge tebih tina balaina sarta dikiatkeun dilancarkeun nggone ngalaksanakeun ibadah saumna. Amin ya rabbal alamin. Akina amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.